hari ayeuna ti kumaha ti soke obrolkeun isina kumaha. Wah, abdi mah apa teu damel di desa. Abdi mah syukur bade ka palatar lega ningali aya bumi neroskeun ka amahna Diki. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Oh itu bumi Mang Diman ya itu teh. Dua bumi, dua rumah mah. Mang Diman sareng Mang Onanya. Rai Raka mah. Oh Putra Rayana berarti masih kena murang kalih nawe mah nya. Ah itu bumi saya itu teh. Oh Mang Lia nya. Aya teh Mang Lia di dia. Oh. Lami abdi teh nincak ke belah dia. Di Sinang Barang. Oke, hari ya KRT-an sabaraha yuk. Nah, RT 01. Rage RT 03. Ini masih kampung Simpang, daerah saya ya. Belakang rumah saya. Baru saya shoot. Tadinya saya mau ke Pelatar Lega. Tapi berhubung ada rumah Mang Diman di atas, ada dua rumah katanya. Ini jalannya nih seperti ini, menanjak, jalan kaki ya, biar sehat. Bisa sih pakai motor juga ini, tapi berhubung kita pengen jalan kaki biar lebih leluasa. Oke, kita lanjut. Mang, nuju naon? Payun ya. Wah, ya nuju naon, masak naon pinangnya? Ini dapurnya. Oh, mangga. Ya teh naon make dipoto cip. Usiah nawartoskeun. Biaya pas bade ka Palatar Lega. Mohon. CT Bumi saha itu di itu. Apa di dia sasaungan teh? Oh, nami teh Mang Diman. Yusa sabaraha tahun? Abdi kana 60-an ya. Kana 60-an. Ayeuna teh rutinitas ekonomi nate kana naon? Kana pinang we abdi mah tani. Oh, mohon. Modal sanes modal nyalira mah ya. Sanes keng namut. Oh, keng namut. Sakabeung kabagian sakabeung teu ada seur anu nganyuk geuning. Oh, mohon gitu. Dari ari ka abdi mah tos tararongah jalmi teh. Ai teh di pasieun kumaha? Di pasieun teh jang urang. Di bumi sareng saha Mang di mana dia? Nyalira we. Nyaliranya, da istri tos ngantunkeun. Ai murang kali di mana? Di Bandung jadi ikin. Oh. Di Bandung umara ka urang Bandung baru gitu enak. Oh, teu naon ku abdi diuploadkeun kana YouTube ya? Nya mangga. Sehari deh. Itu tuh sarang ponana
Mangona. Bumi ya dia. Sasaungannya biasa penting nama keret lah. Pemergatan RT Darman kada masalah. Karena apa? Sumbangan cenah ke duka di mana itu? Sabaraha teh 2.400.000. Fotokopi nyuhun ke fotokopi KK nyuhun ke fotokopi KTP. Sekarang ada mah. Gimana minta? Duka ngada malukan teh eta hilap teh. Anu kabagian 2.400.000 teh burung eta abdi yang apa nih kira garap lebih kaya lapor gini. Tirahan. Lah kami saprasasi mah. Hari ayeuna cik kumaha cik. Soke obrolkeun eusina kumaha. Wah, abdi mah apa teu damel di desa. Abdi mah saukur bade ka Palatar Lega ningali aya bumi naroskeun ka Mahna Diki. Kita itu bumi saha ceuk gitu. Nah, abdi kan jarang anyang ka dieu kan gitu. Kan dia mah sambil ya we da kapungkur emot abdi keralit mangdiman sok icaran bubur kayaknya. Mohon. Terus lahang. Mohon. Ayeuna kana Pinang bumi abdi mah. Diajar we. Aya kana lahang tos henteu ya. Itu apa murad bener. Oh, nya kantor saya iya gitu. Alhamdulillah aja selamat gitu. Nya kena musibah. Itu apa itu ini ieu teh. Ngan meureun singkat nanggung meureun nya. Oke guys, sobat cek Sunda Channel, kita akan lanjut ke Kampung Palatar Lega ya. Nih, tuh, kita jalan sini, biar nanti saya dijemput di bawah. Di sana ada Sungai Cisadea ya, kesananya Kampung Cikomeng, dan di atasnya Kampung Batu Sene. Itu ada tower juga, itu Kampung Batu Sene, kesananya Cikaroya, terus Simpang Cikadu. Oke, sekian dulu, kita lanjut ngevlog ke Palatar Lega.